Waalaikumsalam. Punten. Kiong ke ngalangku. Kiong mangga. Ibadah atas nami Kiong ke sabaraha kanca biasa badminton ke konten-konten anu teu pararoguh we. Kita serius berarti kamu keunungan lah punya. Oke, guys. Subscribe. Lain ya teh kieu jangan. Kita salah. Oh, salah bener. Ya jangan tadi teh kami teh keur balik. Kumaha. Arepek teh papanggih jeung jelema nu moal gitar. Ya kok kami teh digusur ka dieu. Oh iya. Janginan aduh pantasan sih teh asa lawas teh lawas asa. Oh, nya teh wawu. Teh wawu lawas teh lawas, lain teh lawas teh lawas, lain teh wawu kumaha nya. Teh wawu. Lain. Mimiti wawu, lain wawu maksudnya. Papanggih. Tapi ka dibawa ka dieu da resep main gitarna halus gitu nya. Acan wawu ngaranna. Saha cik kurang tanya kira-kira. Saha jang namin teh jang? Jang. Nanti ngadeng. Ke. Sakali risik coba. Jang, saha jang? Di mana Pak Jenengan jang? Ago, ngadengin bener. Nah di mana di Kalimantan Selatan atau di mana itu Korea Selatan? Ya? Aduh bener. Wah, koslet ya. Lain. Kiong ke eno jadi gaul eta kakak-kakak. Eta kumaha eta? Lain hari maneh jang itu ngarti pan ieu teh rek 17-an. Tinggal di kopi lagi aing teh. Bener jadi merah putihnya. Merah putih. Kemerdekaan gitu. Kemerdekaan. Bener. Makana kita urang ngobrol heurang ngaranna teh naon? Podcast apa naon? Podcast. Podcast. Rek portas. Wah, nah. Kembali rek portas oge. Cik ayeuna urang tanya sakali. Coba jang tanya rambut tarik ngadengin. Jang, udah ke manten jang. Kawit. Alah anjing teu ngadenge. Ngadenge. Eta aya gitu ah. Aduh, bohong. Cik kudu ditowel. Jang. Ngadenge enak. Tarik ujang di mana? Hah? Di mana? Oh, paingan, Bang. Aduh. Pantesan tadi. Manya kudu main deungel wae, we. Sigana kudu make ieu heula kudu make Winnie the Pooh. Ya. Ngaran teh saha? Ya bebedas. Oh, si eta Toloheor. Toloheor eta tempat lain ngaran. Ada bohongan atuh teh nemalan lieur aing. Lieur atuh tadi, lain ngomong ngabamblam tadi tapi teu didengekeun. Cing sok request lagu cing hayangnya. Jang. Soalnya gitu. Ngadenge enak. Soalnya baru maju gitar mah lagu eta. Cik, jika nama nyambung aja nama kudu nyambungnya. Kudu nyambung soalnya jeung gitar jeung lagu lah nya. Lain cik jang di umur sabaraha nya kelan gitar teh nah HS jeung gitar bisa iya mungkin nama ke SMP. Ke SMP. Ninggal babaturan main gitar. Abi yang langsung main gitar diajarkeun we. Ai sugan teh euy. Naon ngaranna teh Bapak Anjeun teh Rolling Stone gitu tah. Lain Rolling Stone, lain doang. Bisi we lain jagoan sugan teh kieu we. Budak teh jago kana gitar bisi borojolna ka alam dunya tina rahim indungna teh geus moal gitar. Soal gitar leutik. Oh, gitar leutik. Naon ngaranna teh lelek, lain pecel lele naon? Pecel lele dumbo. Oleh dumbo. Siapa kita soalnya cik jang lain ngaranna heula tanyakeun heueuh jeung ti mana cenah kitu jang ti mana rek jang teh di pentas aing pentas mana teh oh cik ujang teh geus lila kana eta teh nyakelan gitar teh bisa alus kitu sorana euy di SMP pernah ngahakan gitar jang baheula kan geuningan cek guru teh kieu lamun urang hayang naon pinter kudu ngakan bangku sakola lain ki ongke teh baheula mikiran. Nah, jelema ti tangan kanan naon ngaranna teh bangku. Emang naon ngaranna teh? Emangna bubukna gaji gitu. Ke lain binatang naon ieu nu leutik. Oh, ieu nah rinyuh. Ah, aya sugan teh nya jelema dianggap rinyuh gitu. Di tengahkan bangku sekolahan gitu. Sarang makanya aja ditanya. Ngakan gitar gitu kan. Jika nama ngomong kita dihaka teh kecuali gitaran pada pop tadi kan. Oh, pada pop ke laki ongkah yang ngudud heula.
Ayo nama guys, kiong keur gaul aya nama. Oi. Teh geus gaul mah. Oh, kemana gua deh. Pokona mah tong Sukrep. Cik Jang. Tina raraga, ayo teh urang teh keur hiji momen anjing meureun ngebul kieu. Itu ngarang kote kan ketujuhan dia. Cik Jang. Rek request lagu ieu teh kiong teh. Nu judulna teh Cara Kumen. Heeh, eta judulna teh. Cara ku mencari Lain. Cara kumen. Cara menya ilaing teh budak ngora atuh kiong ge mah kolot nyaho gitu apa oke Ronald Kuman. Eta mah Ronald Pagundes. Nadana. Mana sekolah mah teu ngarti atuh. Iya geuning Jang. Cik nyokotna tina grip naon Jang? Bebas. Tina C. Nah, tina C jigana nu tadi teh nya pona dina C Jang. Kieu dengekeun laguna teh. Dengekeun heula ulah kada gemreng aing. Ku tuliskan kenangan tentang cara kumen. Oh. Sekarang ada nih. Ya cara kumen. Ini Cara Kuman. Oh. Kan judulnya malah Cara Kuman. Naon? Cara kuman judulnya ge. Sok teh angkat dah. Intro atuh. Ini juga profesional. Telah habis sudah cinta ini tak lagi tersisa untuk dunia karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Aku pernah berpikir tentang hidupku tanpa ada dirimu. Dapatkah lebih indah dari yang ku jalani sampai kini? Aku selalu bermimpi tentang indahnya hari tua bersamamu. Tetap cantik rambut panjangmu, meskipun nanti tak hitam lagi. Telah habis sudah waktu ini, tak lagi berpijak pada dunia karena telah ku habiskan sisa hidupku hanya untukmu. Jangan Luar biasa suaranya. Terima kasih. Jadi direkam. Oh, sudah mengaledek ka aing teh kehet. Recording Parto Marmo asli. Cepil amun masalah tentang gitar suka dangu. Nya urang ge kadang-kadang. Tadi masih. Tadi mah teh nyambung kasugan aing teh beungeun. Oh, itu teh mun cenah musik jeung gitar. Cara musik mah. Lain nyanyi sih ya. Nyanyi nah. Lagu request. Lagu Ini lagu Sunda. Kiongkena bisa lagu Sunda mendingan. nu mana Jang? Kapalangnya. Heeh. Iya nah. Korna cenanya. Nya. Sia can profesional. Kapalangnya Ongko HS jeung gitar modal ge. Ayo Jang. Intro lagi. Intro atuh. Di mana-mana ge ya intro mah langsung masuk. Nah, derah. Tuasa kedah ngantosan Kantunan mulami hasrat hati hidur. Alah anjing ngeunaheun teh. Ulang terus kan. Hoyong patarema dina soca sanaos sakijep. Nah, sulingan sagala. Oh, ieu hate teu pupuh rasa labongan kapalangnya.
mondok gitu tibra kantenan ngimpen simpen rap jang Ya. ngecat Rap. sok hoyong ngebatkeun lamunan anjeun nu sakitu antena ngongkok tetepan sok hoyong nyiekeun ieu kakangeun tapi karasa asa leuwih kasiksa nalangsa teu mah anjeun rek ngagoda duh geuning ku tega ayo tengah atina ayo sarana jadi halus gitu kan Kaasupan siga nama. heeh jiga nama Kaasupan Babelitar siga nama. si Abi lepan dicokot nih ku aing sukmana Oh, bisa jadi gitu mah. Aing nggak hampir mirip gitu. atuh aing teh ya isuk rek-rekaman aing di pabrik roti Mirip-mirip saha? Hah? Mirip saha oh sarana? eta citolo heo aduh ini malu pergi ka ditu pas rek aduh Udah, itu kieu ada kopea tuh. ya